Lamun beda ai dewek mah kuliah teh geuninjang ai cepot mah boro-boro kuliah pan aing mah SMA kitu para ruguh gagawean bolos gagawean teteang ku guru pan aing mah sakola oge boro-boro kuliah mata cek kepala sekolah ge dewek mah keur SMA si Anton mah alusna kuliahna di STIA sakolah tara ijazah aya pada yang mahasiswa mau gini tak dewek ke boga ai gelar mah dewek ke boga gelar mah SH kan lain sarjana hukum senang hirupna dalamun maneh alok tah maneh mah di lembur teh guru ngaji maneh mah gelarna SAG sarjana agamanya sarjana alam gaib mantap maneh mah nyoba teh jeung tuyul jeung dalam tukang organ SAG non SPD sarjana pongdut tuh dalam anu nyepeng eson eta esos sarjana sound system ulah leutik hate Kang Son sabab eta panggede-gedenya jasa di alam dunia teh tukang eson eueuh nu mantak lamun eta tukang eson maot iraha we maot nama dina waktosna itu lamun eta tukang eson maot isukan di alam kubur teh ditaros ku munkar jeung nakir teh ngajawabna teh pasti pangtarikna sabab di dunia sok narik-narikeun sora batur nah di dia bakal aya dua kondisi anu bakal disanggarepan ku tukang eson lamun tukang esona soleh daek salat daek puasa isukan teh ditaros ku munkar nakir teh nya tariknya bener tapi lamun tukang esona salat embung jumaahan tara puasa ngedul wayang nawe meureun di alam kubur teh nya tariknya salah aya na tukang salat ditaros ku munkar nakir teh mandar buka saha pangeran maneh pangeran Diponegoro cuk saha imam maneh Imam Bonjol cuk ngomong Imam Samudra dibom mentak tenang we Kang Son penting pada yang sholat we amih teu Imam Bonjol gitu na dah lamun tukang kendang meureun dipiring ku kendang lamun teu soleh anger we digaplokan jiga kendang boro-boro ku malaikat dipapag nu aya mah dipapag eueuh deui nu pangeunah-ngeunahna ieu wae dalang dari dalam mendilunya nasa modokan wayang isukan ke aing di akhirat teh hayu we modokan bidadari enak we mun soleh mah aing dilojok alang gitu sok dina selebah deui falsafah dina wayang mah geuning seseueurna simbol siloka matak sok mah haleuang geuning aing dalam geuning tidak padalangan maki yos kahaleung da gedong dhuwur kali sambung pakulingan ya sepi imtri papatetan samia murad samia di karaton negara Tunjung Karoban daya sanes anu janten raja pangawakan jangkung gede simaranana bewo semros daya papadana pasemulir pangwarongan umpamangan di kasentak semor undira
Ngandika ais. Itu. Kaca. Gini. Naon. Hayang udud. Ya raja yang mundur sekarang. Eta mah raja. Raja buka. Ayo dalang mah geus dibere dalang. Ieu mah cek raja dina wayang. Raja. Pantes pisan kaula anu jadi raja. Diuk dina singgasana bari ngopi Indo kafe. Udut nate Samsu. Kaca. Pangapunten Gusti. Aya naon Pati? Da ieu teh dina zaman Ramayana rupina teh acara aya Samsu Gusti. Teu acara aya kopi, teu acara aya naon-naon we tina mah Gusti. Kaca. Pohon rasante lain zaman Ramayana. Dan itu dina wayang. Wayang. Mandak seueur siloka. Dina wayang gini nya, lain sing suneun leungeun deui. Aya falsafahna dina wayang. Teu. Da ayeuna geuning silokana urang buara saeutik we nya. Heuh bisi isukan diundang deui ieu mah. Urang saeutik we ayeuna mah heula nya. Ieu sampai jam berapa nih? Pak Kumu nih. Wah, ayo maneh jam 2 lohorna iraha sia. Tabu sabaraha Pak Kumu? Jam sampai zuhur. Ulah atuh dilateuing. Ya.